Nah, sahabat, jadi Mang JP sekarang kan jalan-jalan aja. Karena Mang JP hidup di desa, seringkali Mang JP melihat warga yang lagi bertani. Mang JP tidak sengaja lewat sini dan melihat ada salah satu perkebunan di sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi juga buat sahabat Jamak Pelosok yang ada di luar sana. Insya Allah nanti kita akan ke sana ya sahabat ya. Dan lokasinya itu ada di sana ya sahabat ya. Dan kita akan mencari akses untuk menuju ke lokasi yang ada di sana sahabat ya. Itu dia sahabat ya. Ya mudah-mudahan aja ini bisa dapat menginspirasi buat sahabat Jamak Pelosok yang ada di luar sana. Itu dia ya. Nah, di sini ada salah satu rumah warga ya. Kita akan tanya-tanya dulu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi ya, sahabat. Assalamualaikum. Pak, punten ah. Ngirian silaturahmi. Punten. Neng, punten ah. Pada nawan. Nah, Ninggalin kain nawan. sanes. Oh, sehat apa nak? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Aduh, aya dari bayi. Mana kali saha? Kalian. Oh, mohonnya. Seberasa sih eta teh? Namanya 20 dinten. Oh, 20 dintenan. Oh, 20 harian ya, sahabat ya. Iya, nama caroge nama ada mali itu di lubang emas tuh tadi. Oh, mohon. Di mana di pasir piring. Oh, mohon pengen teh ka Papua ka Freeport. Ke Freeport atau Pak ngan ditu? Caket tadi. Lebih teuing mun nganterana. Aduh. Ieu teh istri pamagat. Mamagat. Waduh, iya jiwa penerus gini kan, penerus bapakna ieu nya. Oh, tos nikah seneng teh nya. Oh, mohon. Bapak, abdi teh ngalangkung itu kadenya. Ningali pertanian terus dihanap teh. Pertanian. Mun itu aya nu kekebunan lah gitu Oh, eta mau pendi eta teh. Oh, ari aksesna di mana nya lobatna? Di naonna? Masukna ka ditu na? Tadi paledinya di warung di Lebak. Oh, dihanap itu paledian itu. Nya da. Oh, Da eta ge naon ngaputan berak nanu yang ngajalan itu. Oh, tiasa masuk motor kayaknya. Ya, san di kebun. Oh, mohon ya. Kita abdi itu tertarik kita mau ngalangkung ke palihan itu tertarik. Aya pertanian tadi itu. Itu teu nimpang aja. Warung di payung. Mohon siap satu ruangan ya. Aduh. Iya mah di deteng kan dua bumi urangnya. Lah, Ngan dua bumi itu nya. ngajajar ka tong jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Iya. Ari kubur mah eta nu saderek kitu. Mana teh ya? Ieu taneuhna sadaya da kadu. Oh, itu ka ditu teh nya. Jalan kapungkur sama dia. Aduh, eta si orokna gitu cecelak tuh. Aduh, ini dia mah kieu nih barak bubur. Teu sawios. Iya dan aduh. Oh. Ya teh abdi punten nyukeun izin Lan. ngambil gambar ya teh. Gambar. Mohon di video siapa teh teh? Lan? Di video ku abdi teh. Mana? Iya teh, mohon. Kang ngalobetkeun ya kana YouTube. Neng. Oh, iya. Punten nya. Ya, Mohon. Biasalah mengedukasi masyarakat gitu nya. Kan ada di kampung mah. Oh. Seurna kan suka na pertanian. Mudah-mudahan we abdi engkeun tiasa ka ditu jadi inspirasi oge ka masyarakat anu penonton ieu. Insyaallah dilebetkeun kana channel YouTube Jampang Pelosok neng ya. Soyos. Iya we. Oh. Jampang. Oh, Jampang Di mana, Pelosok. Di? Abdi teh palihan Cikarang tuh toh. Cikarang. Iya, mohon urang dioken. Oh iya. Mohon. Ya, ari biasa nama Sukabumi Ciletuh. Oh, aya eta nama. Mohon Pribumi nu matuh cenah kitu. Cai. Ka mana sih mana? Ah, itu damang biasa sok di sawah. Oh, di sawah. Si Abah Abah. nya teh teh damang ge lah. Waduh. Buka ting kumaha. Tos lamnya teh teh damangna. Tos genep sasi meureun. Oh, mohon. Ai berobat teh ka apotekneun teh can berobat ke bangsa. Ka rumah sakit? Lan. Ka rumah sakit aja. Can eta. Ai ka dokter ka Jampang teu acan eta. Mohon. Nyobian. Oh. Hayang nyobian kita nyata kieu nah eta duh.
mohon ya. Ya dari ka dokter paling alit pan 300 mah kedah mah. Mohon ya. Tengah ngo iya tuh Naon? BPJS. Aya PBJ saya. Mohon manfaatkan atuh Pak. BPJS askes teh nya. Aktif kemarin kayak pan orang kali tak. Oh, pakai BPJS neng IG-nya. Oh, di mana lahiranna neng? Di rumah sakit. Di rumah sakit Jampang. Tiasa ngawo eta BPJS. Nya nggak BPJS berbayar atau nepi naon? Henteu. Anu ti desa teh nya. Oh, mohon manfaatkeun lah eta teh nya. Dari berbayar mah da meureun setiap bulan orang kudu mayarannya. Manfaatkeun lah nu aya ti pemerintah gitu. Alhamdulillah. Bayar mah eta ka rumah sakit. Oh, itu jelas, Pak. Mohon. Keluarga bayar. Allah, Pagat urang. Gitu. tapi alhamdulillah dimanfaatkan lagi ke masyarakatnya banyak. Eta askes teh alhamdulillah sangat kabantu teh neng, kabantunya. Kabantu alhamdulillahnya. Si anak seberapa tahun? Naon-naon sih. 20 hiji. Ya. Oh 20 hiji terus eta yang udah merangkap. Iya teh anak pertama merenya. Mohon. Oh. Namanya sa usum langkung meureun tos nikah nanti. Oh, mohon ya. Putra meureun hiji. Alhamdulillah terus dikasih ngomongan oge banyak. Jadi amamor ka teh incu. Mohon incu. Oh, itu teh merangkali? Lah? Seneng itu merangkali. Iya, merangkali apa? Iya, nanya merangkali bapak. Oh, mohon ya. Orang itu kan orang kebun kacang. Oh. Ini dengan jalan anu ka Ciono teh ning ka. Ya teh bungsu nah meureunnan. Sanes pangais. Oh, aya keneh. Aya keneh bungsu istri deui. Oh, istri Dulu ini. sekolah eta SMP beun berangkat itu. Oh. Di Cirangkong sekolahna. Oh, di Cirangkong eta di dieu nya. Nu cakat meureunnya sekolahna nya. Ada tepi. Kamarina masalah mah itu di kebun kacang Sakolana. nya. Teteh nagaduheun di kebun kacang pan istri ditunggu tos gaduh putra 2. Mohon. Raka ieu. Mohon. Masur. Incu mah tos 7. Wah, alhamdulillah geuningan tanya. Batak lamun boboran juga dia penuh. Oh, di dia teh nya. Aduh, jeung Itu sangkara rempelnya. nya sareng menantu sareng incu. Oh ya. Alhamdulillah. Abah cenah udah dikasih ngomongan lagi tuh. Ya. Tacan ieu aduh, tacan aya kamajeng. Mohon da kumaha deui meureunna. Ai dunya aduh. Pani rezeki meureunnan. Merajek. Incu teh rezeki cenah gini ananya. Kita kayak ieu nya. Berkali kali. Hatur nuhun informasina banyak. Mohon mudah-mudahan si Abahna sehat lah. Mohon. Manfaatkeun BPJS berobat ke rumah sakit. Mohon. Berobat. Kami teh dimanfaatkeun kumaha meureunna. Ya, da. Mayar eta wungkul geuningan nang daftarnya na. Mohon. Pendaftaran geus nama henteu. Nya. Henteu. Nya neng nya. Henteu gratis ke sana mah eta teh. Kadang-kadang sok aya lah oknum biasa lah. Nya. Tah gitu. Gratis alasan cuman meureun urang mun bade pake BPJS anu ti pemerintah kadang-kadang orang kan sok ngayakeun kakak heula nya KTP meureun eta meureun dari fotokopi. Keluar biayana nama urang ketika orang nungguan di rumah sakit. Biaya hidupna ada pengobatan nama insyaallah ditanggung ke pemerintah setempat gitu. Alhamdulillah ya. Di rumah sakit. Sina sekarang sono abdi handphone gitu. Mohon. Ada fotonya tadi ya. Terus saya salah neng, nya. Sih sehat lah nya terus terus. Di poeknya dia. Mohon poekeun. Mohon. Apa manganya di kantin nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat. Kali ini kita mendapatkan akses untuk menuju lokasi lahan pertanian yang ada di sana sahabat ya. Nah di sana juga ada warga ya itu yang lagi ngaramet. Kita akan menuju ke lokasi yang ada di sana sahabat ya. Jadi kali ini ya sahabat kita belusukan terus lah. Kita akan mengedukasi bukannya Mang JP sok tahu ini itu. Cuman hanya ingin memberikan, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi juga buat sahabat yang memposisi yang ada di luar sana. Semoga kalau misalkan sahabat yang pelosok punya lahan seperti ini agar dimanfaatkan seperti yang ada di depan sana sahabat ya.
kalau misalkan airnya kurang bagus gitu ya, bisa dimanfaatkan buat berkebun. Tuh sahabat ya, ada juga warganya aja ya sahabat ya. Nah, di sini juga ada rumah nih ya sahabat ya. Nah, jadi warga di sini memanfaatkan lahan kosongnya tuh sahabat ya, ditanemin surawung ini tuh. Assalamualaikum. Wah, aduh, sehat? Alhamdulillah. Aduh, mohon ya. Ngiringan silaturahmi ke palihan dia. Mohon. Abdi teh namanya teh ngalangkung tongo. Ningali ke kebonan ya di dieu. Ngesaha kau ngesaha? Mana? Kagungan saya ke kebonan. Oh, Kang Pendi. Oh, sanes Kang Kanes. Sanes. Oh, aduh, bentar tah ngiringan silaturahmi nya. Aya teh nya godona. Aya. Oh, di palihan itu. Nya ada ya nya. Oh, mohon. Si Abah di dia bumina ya. Mohon. Oh, di dia nya. Nah, Enakeun. cara sawah. Mohon, tapi enakeun mah. Normal caina. Alhamdulillah cai Mohon. di Cikarang. Mohon ya. Semuanya kunaonnya kulana saat. Nyata itu mah ieu mah di itu ti Culung Gunung caina. Oh, mohon Daya ya. sumber napan. Hatur nuhun banyak. Sami. Ngeringan kepalih jan dieu. Ya, Bang. Nah, jadi si Umi itu rumahnya di sini ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam, Aduh, mohon. Nuju ngadamang sapu. nya eta bade meuyeuh. Oh, naon bade mah? Bade ku daun ditiru. Bade gaduh maksad. Mungkin we kanggo ieu kurban teh. Oh, mohonnya. Alhamdulillah gitu. Biasa we di saung mah. Mohon, tapi enakeun kene kieu Mi. Nya. Mohon daripada di sisi jalan mah ganeng. Nya. Ku ieu ku suara motor. Nya. Oh, tadi di dia mati istilah herang mata minya. Nya rawa. Asa saungannya meureun kitu nya. Bebetah lah kitu itu nama di dieu. Ngaganongan di ditu cai udah. Ai di saung mah di dia Alhamdulillah saya normalnya. normal, cai normal. Belah ditu mana sumur nya. Mohonnya kan sumur di ditu Nya mah. babakan lame teh eta babakan lame. Tos lame di dieu. Atas dua tas eta. Oh. Jadi alasan memilih di dieu teh kunaon ieu teh? Pan ieu sawah da teu gaduh, miara sawah nu mohon ya. ieu. Sanes gaduh nu nyalira. Oh. Kang Haji ti ditu ti Cikarang Sasak. Oh, mohon. Kang Haji Amud Mohon. terang teu surat. Iya teh umi teh duaannya dia sareng Abah. Duaan we. Murangkali di mana? Gaduh dua murang kali. Oh. Eta dina ngerang teh geuning. Oh, di palihan itu. Oh. Nya di pesantrenan, tempat pesantrenan. Tapi enakeun di dieu caina normal. Aduh. Normal ieu mah mohon. nu lebak mah. Mohon. Ieu mah nu tonggo mah geuning eta dua kotak lapur eta. Jadi hari cai normal mah bisa dimanfaatkeun lah nya. Oh. Ya. Jadi air kehidupan itu. Alhamdulillah geuning. Atau meureunan lahan nu kosong tiasa dimanfaatkeun kanggo ulah geuninganan itu tuh. Nya saat Aduh. aya kulah itu dua nu murang kali. Di palihan mana kulahna? Itu palihan nap. Nya palihan apa aya. Alhamdulillah subur. Kali tokoh mah ieu mah unggal ieu ge halodo ge da kare mah kitu. Terus-terusannya. Terusan. Alhamdulillah. Ino hatur nuhun nya. Nya Punten diwagal kau. Wih. Cuma itu dilebatkan karena TV mungkin. TV. Oh, TV dina HP. Oh. Karena YouTube jampang pelosoknya. Biasa abdi biasa aparkan kalau mur. Nya kapangku kamari ge aya nu ka dieu. Di mana? Tiga lumpit cenah duka gendut-gendutkeun nyami cenah ari aya ieuan ti luhur. Da ieu mah teu di saung teh teh nyaung miara sawah batur da teu ka bagian ti Jokowi batur mah. Oh, teu kabagean. Murang kali kapasihan naon-naon. Tapi saya eta mah nyolok mah sensus aya. Kudu Biasa kudu. Di desana naon ge aya ngeun ti murang kali sekolah SMP teh alhamdulillah teu kabantuan Umi. Alhamdulillah we nya. Nya alhamdulillah we Alhamdulillah, wios we, penting mohon. mamam we kitu Tah, kitu, teh mohon. kapasihan ti luhur. Ya Allah he anu di ieu na urang.
Ya mudah-mudahan we lah. Buru-buru beasna. Oh. Alhamdulillah. Mios mi cincir ini jami mampu meureun lah katingalina kitu. Boboron mampu ning modal ge kenging namutan dah hayang miara sawah. Oh, mohon tapi alhamdulillah. Pakai miara sawah. Bios, mudah-mudahan dibalik ayah hikmah nanya. Amin. Iya meleduk nuju naon? Mana? Iya meleduk. Bade ngopak. Oh, ayeuna ngopakna. Ya, bade ngadamel ngopak. Oh, tiasakeun abdi ningali. Mang. Heeh, siap hatur nuhun. Terus diizinan. Nu iya aya nu meser gitu. Oh, jadi Xiaomi teh sok produksi opak gitu nya. Ini sahabat ya. Jadi Jampang itu terkenalnya bukan hanya opak itunya. makanan. Opak juga di sini tuh terkenal. Mungkin sahabat yang maksa adu bade nikahkeun meser 500. oh, ti dieu gitu nya. Nanti kita akan ngobrol lah sama si Umi ya. Biar sahabat yang mau tahu berapa harganya gitu nya. Hatur nuhun geus abdi mampir ka dieu nya anu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu nuhun geran. Nah, sahabat. Ieu we, da ieu mah. Mohon. Tuh, di sini warganya juga banyak ya yang mau kerja, alhamdulillah. Kita akan silaturahmi ke sana ya. Itu dia sahabat ya. Tuh, karena di sini mungkin tanahnya kering ini teh ya. Jadi masyarakat di sini memanfaatkan lahan untuk berkebun seperti ini. Assalamualaikum. Aduh. Dia orang laporkan ke Pak Jokowi.